Geus apa can lagu nu menengin abah teh? Nyagus apa lah tuh, Bah? Bener. Bener, Bah. Ah, enak mah urang bari nungguan jagong ame tere ayaan, urang bari nyanyian ke urang heuh. Ayo atuh, Bah. Ayo tuh. Sok. Cinta Nusila najangjang sukma asik nu calik nasamak pikir perih kulantaran cinta Janjina mana anu harita Janjina mana nu harapan tinggal cerita batin nyeri anjeun geus sulaya janji ada salah emak begini teh asa beki pelem. Mak teu rasanya si otong teh ayeuna geus gede. Nya, Bah, saking betahna urang hirup di dunya. Bener mak, nu penting mah urang ulah eureun bersyukur. Nya, Bah, keun we da rezeki mah geus diatur ku Allah. Urang teh kudu ulah eureun ngadong ajeng ikhtiar. Pasti atuh, Bah. Abah teh bagja pisan. Beki dia teh meni beki cinta ka emak teh. Angger Abah mah geus ngagombal teh. Lain gombal mak. Iya we, lamun abah rek dah sok inget ka emak. Terus? Lamun rek sare sok inget ka emak. Ih, so sweet Abah mah. Terus, Bah? Eta we mak, tadi ningali muni ngaliwat ari sugan teh emak. Pantesan tadi ge emak ningali monyet kolot, sugan teh Abah. Eca, ada Eca ka mana wae tara ka tempo? Aya wae ceneng tara ka mana-mana ayeuna mah paling oge ka kebon atawa ka sawah. Ni resepnya Eca mah daekan. Rek usaha deui atuh ceneng, lamun lain ku Eca ngurus kebon jeung sawah mah. Nya matakna tuh Eca gara-gara boga salaki. Boro-boro boga salaki, kabogo ge kan can boga. Ha, Eca teh jomblo? Nya ceneng. Geus sabaraha taun? Nya meureun aya kana 3 tahunan mah ceneng. Ih, alhamdulillah atuh, Ca. Tereh lunas? Lunas, emang cicilan motor? Tuh kabita, Bah, ku tatangga. Kabita kumaha ari mah? Ngukut lauk cupang, Bah, pan ayeuna keur rame. Piraku Abah tuh kabita. Kabita atuh mak. Nah, atuh Abah tengah aja ngukut. Nyarek ngukut cupang teh. Sieun abah mah. Sieun kumaha ya, Abah? Heueuh mak, sieun bulan hareup kabur usum ngukut gorila. Ca, mana atuh kabogoh teh cikenakeun ka Ece? Kabogoh teh mana atuh ari Ece? Ah, nu sok pura-pura. Piraku Ece teh boga kabogoh. Bener cemuh, mun aya mah aya ge meureun geus diapelan. Masuk atuh didoakeun ku Ece sing tareh menang jodoh. Nya Ce, nuhun doana. Nya, ari Eca geus pernah nyium pipi lalaki. Ih, boro-boro nyium pipi lalaki, nyium pipi Eca sorangan ge can pernah. Apa ku Eca?
ninggalkeun tugasna? Enggak satu mah tadi oge. Atau geningan maca buku keneh tong? Nya mak, iya maca buku dunia satwa. Oh, halus atuh tong, meh tambah pinter. Nya mak, meh nambah ilmu pengetahuan. Tong, sok atuh tuluykeun maca bukuna. Mak, motong teh karek apal. Geningan lalai yang beri teh. Sadulur keneh. Cenah mah adi lanceuk. Sok ngaco maneh mah tong. Hai emak, ngan kuliahna beda jurusan. Beda jurusan kumaha ari maneh tong? Ai lalai mah nyokot jurusan penerbangan. Ai berit mah nyokot jurusan pertanian. Eca, geus di mana, Bieu? Geus balik reonan SMA, Ceneng. Pantesan atuh nikah tempo bunga gitu. Ah, biasa we papangijin babaturan heubel zaman SMA. Pangijin mantan atuh. Nya Ceu, cenah mah ayeuna manehna teh gawe di Kalimantan. Mantak geus heula teu panggih nya karek deui panggih ka dieu we, Ceneng. Atuh seur-seur deui nya. Nya Ceu, eta teh mantan terindah. Nah, Eca, eueuh mantan terindah. Sabab lamun indah mah moal jadi mantan meureun. Ayo atuh tong, cenah rek milu ka emak. Hayu mak, Hayu-hayu we maneh mah tapi cicing wae. kayak lama kagok kotong keur maca buku. Deui we atuh tong maca bukuna. Nya mak, Maca buku naon gitu tong? iya mak maca buku tentang organ tubuh. Tadi maca buku dunia satwa, ayeuna organ tubuh. Beki pinter we anak emak. Nya tuh mak, ilmu mah moal berat mawa. Bener pisan tong. Mak, geni ngotong teh karek apal. Dina jero cili ulang teh aya gendang telinga. Nya aya atuh tong. Kumaha gitu? Mak, aya gendang telinga termasuk alat musik anu ditepuk atau anu ditiup, Pak. Mak, aya kebun berubah ditu, kebun usaha, Mak. Mana tong? Itu mak nu dipelakan tangkal sampe. Oh, tanah nu lega eta tong. Nya mak, Eta teh tanah hajinana tong. Eta teh jelema pangbeunghar di lembur urang. potong mah aneh kahajinana teh. Aneh kumaha tong? Engkau jelema beunghar, tapi kamari pas budakna teu kahajana raya koin 500, tah dikeluarkeun deui. Kaciri peditna teh.